ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam, sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ieu bisa nyaho si eta penghuni neraka jahanam, si eta penghuni neraka jahanam melalui ayat ieu bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam, bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah, Masya Allah. Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul nu tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat, tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kanjeng Nabi, teu iman nyana ka Allah, buang kawara Yahudi. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susul kosos bedakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bedakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur, jelema anu geus hebat deukeut ka aing, tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur, besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tati geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeuketan jeung Golkar, bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad fakta susil kosos. Bejakeun ulah mentang-mentang manehna mah kitu kah kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan sapira ka kiai arana eta mah sapira tapi deui lagi Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah, ngageter aras mun ngadoa murid 500 geus bisa halal liber, tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho ka aing sing hade bejakeun tak kejakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing we jadi peti lu kuat sarua bae aing mah cenah PKB aya aing mah minggu hareup moal ngaji atuh sanuni tah kuari geus saroplok kiai mah tetep masih utuh, kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang, tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuari goblok jadi aing dicarekanan we sanu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia, awas sia je parang sana aya DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang gede ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kayak sada ku aing disogok cenah ki uci hayo aing sogok ku sia saulah leutik jadi dikamanakeun bikeun gue kaki Fudoli
Kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teh hayang aing mah leutik mah teh hayang gede atuh hayang aing sarua jak daun atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parangsana sugihan aing mah sugih teh hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih nu Allah paling sok aing Gusti Allah teh yo urang keur ngalalempeng awak maksudna lain atuh mah nya kitu-kitu maksudna supayanya horeng urang cicing di dinya teh horenganan keur lelecehan ulah dikira kuarieu aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong ka kula Kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong jiji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua nagih oh cenah anak kula nyoteng cenah ye kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun arep kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok teh jelema aduh ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jadi kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasanya lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh kumaha aju naik ka panggung mah deuleukeun ilmu siar ragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil qasos من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله sahaja nu Gusti Allah ditukeun dibere hidayah atuh untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah insyaallah al-qaulu fi anna dzalika kulluhu min 'indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah ya Allah cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna
numantakan jeung nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kanjeng nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyiran wa nadhira, bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka, tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah, geus atuh ku hari Kangjeng Rasulna geus teu aya, dilanjutkeun ku para sahabat. Mendak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pangbagusna qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat, kurun tabiin, sumayalunahum datang ke atsbat tabiin, ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun, kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun, tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun, dilanjut ku para tabi'in 100 tahun, sanggeusna dilanjut ku tabi'in, sumayalunahum atsbat tabi'in. Eta pangbagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kudu Jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah. Geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae. Jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha si hirup? SBY. Saha kiaina? Nah, tanahnya. Zaman saha si hirup? Terkecil di dunia. Terkurus Jokowi. Ah, saha kiaina? Eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasya. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, dibere mukjizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim, dijelaskeun ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat urang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy Fudoli sampaikeun, ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah hasil dakwah meuli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh, aduh cenah tuh salah. Ya lain salah-salah deui tah belah ditunti salah.
Okos anu entengin kiai ngomong kiai, alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok, hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teh ngaji nu kos sekarang itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon. Lain tuh dakwah mah kunaon alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Itu teh kudu dakwah teh mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial teh mah. Saya emang nu dakwahna haji pengen dia tuh paingan. Paingan atuh di dakwahan ku jana moal balalener jelema tuh. Baru-baru ngaba bener batur bukunya lagi mengkol malu lu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu Karangkas Bitu. Kapagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu Karangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos gitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kedah udang deui ji torekat mah geus we tinggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu lepas dina kos kitu murid datang tejung jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk haseul mah mawa eta geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah lepas jadi eta sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoan urubah urusanna urang jeung Allah. Ngan kage kanyahoan pan ye salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kage bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua koti peutingna hudang bae, cakeuna teh dideuleukeun. Haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur biasa narekat mah kitu bageur jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung andakot aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadeukkeun jual aya keneh kongkorong ngadeuk barang norekat jadi kos kieu ye salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat bata toko jeung sia tah ka anak tah ieu jeung sia aya abah geus abah mandek ka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 itu lain orekat nama kos gitu ngabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah sih gade mentak kuari guru-guru torekat teh bolot nya ceuk urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai pan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu namun teu mawa sapa sia ku cah ali torekat jadi kajajade di kieu tuh teu meunang ngondang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan Syekh deuk milu hayu teu kajeut teh anu diondang
aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya besi hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan ta eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja goblok ieu tuan saya hajunya na ngaku goblok gabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na kok saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil faulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh nah intina jelema anu dibere hidayah yane agama na Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah wawal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darkil atuh engke rapina mah di sorga kuari mah tuh dekil kene emang iya mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai ya itu saya kebawangan penghunina mah penghuni sisi lah wa mayyudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri nyahonya tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu seteguan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah Karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa may yudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuari mah perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah ieu geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di urang kapital aya kapitalis iya tadi urang aya kabeh
Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada nggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Soviet diurang komunis, baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkan ke urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh sia bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ayo go. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran nya nama. Pangeran urang wengis kumaha urang hirup babet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos kitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi, ya, iya kapital, iya pak, untung rugi. Jadi jangan memakai perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kuma untung rugi, ya orang ya. Di negara Indonesia teh, iya teh demokrasi. Nah, numantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia, mayoritas Islam. Barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hinda amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun. Ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri ku begitu. Kabeh terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ge ngaji aya Soekarno. Aya Lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji kana di mana tuh di deket Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samir si eta atulah. Wa yudlil faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel
pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralin terluar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haji lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkan deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pintar bahasa negeri Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca kunyana terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyeun pabrik nya di urang dar ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nya nyahoeun nya bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nya tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neuleuh nyana laut malah menikmati laut neuleuh nyana hutan menikmati hutan malah maneuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikeun itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah paneuleuh gunung masyaallah teh Gusti Allah teu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara mah saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin
nabrak ka lembur jadi angin beliun. Wah, acak-acakan gua angin beliun. Maka wasa Allah. Deuleu laut, oyak laut jadi tsunami. Maka wasa Allah. Saha nu bisa nyieun tsunami jeung malaya mun lain Allah mah. Maka wasa Allah nyieun tsunami Gusti. Coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti. Udah makan gitu. Wari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Tah, ieu urang mah tembung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maka wasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyieun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo, di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah. Maka retak tersebut di dalam laut itu di dalam laut, di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu, terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeunna nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal di babari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku sajabat ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieu lah anulah. Wah, sambuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae haju teh aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum ku sia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jalan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu. Jereukeun urang geus. Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana maha kawasa Allah. Nyieun gunung maha kawasa Allah, nyieun laut maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikeun ka Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah. Bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Gunung aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu. Layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi
sok ge lah ulayana naon di jero hate teh ulah apaan saat ulah naon deuk kijang bae budak kegedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui itu tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mau ditinggalkeun kumaha engke di jero hate sih rugi amat sih. Nah, komo awewe mah nyangket di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangket di jero hate kawina jeung nu hideung. Bebas engkeuna. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Emang gua gitu aing teu pati kudu batur. Ngangguran pendek edinyana hideung edinyana jobed edinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika urang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana lamun geus itu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang sia hidir datang nyan datang adi jero bae assalamualaikum salam saya kaget panto ditutup jendela ditutup tapi aya ulah rumpat tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat malah wau oh Khidir sasalamat tapi ketika urang lain ka Allah teh ngalamun aing dagang karung kieu bae kumaha jole ha pendi oh keluar jangan aya naon pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah Masya Allah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung terus diboro ku jelema-jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi? Yang mana yang tadi selamat? Iya gak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi dia sama Khidir sesalaman lu banget.
balik deui sakit ngan sasalaman doang mentak sing hade besi Haji Pendi ti peuting maksudna keur sorangan Haji aya nu datang ini hidir nih tekadkeun Haji Pendi eta hidir tah aing mah lain hidir aing mah babaturan sia ada di kuburan itu tuh pajar babaturanana berarti mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya mah. Walahum ma'anun yasma'una biha boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim teu pernah didengekeun kana pituah-pituah teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadaburin wa ti'azin kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkeun jadi presiden Indonesia betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir ku ari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam naudzubillah min tali nyana nyieun perindo datang nyana ka Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Aju ngayakeun pangajiannya nu ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu nage mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana malin memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok masa urang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema nu teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon aju di adil-adil di jujur-jujur bakal dihijikeun geura ka ditu. Urang mah ulah kajenting urusan mang jeung elehna mah teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol teh kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah
boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan diberi jabatan, sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya, tapi eta akidah sia dijual kadinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah, sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat cilaka sia dikulub sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia, lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat. Hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes. Kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep. Maka jeung dijual akidah, naudzubillah min zalik wa min zalik. Bata kurang ge datang ke tayangan, datang cewek-cewek mabur saya ka ditu aing tayang gas aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan. Ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan. Ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki. Rada deureus da ieu lalaki. Geus, eta ge mun merek ai mun teu manteu. Sila sok jore tungtungna. Ya Allah ulah. Hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah. Kunaon kafir dipilih? Nah, ieu urang cilaka jasa. Saeutik kemewahan dunia, orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari, oh indah jasa menang di mana sia. Hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia. Hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia. Eta menikmati salin ganti awewe menikmati. Nah saeutik hanya setetes ku kabehan. Sabaraha tahun saya menikmati dunia, di akhirat bakal kumaha. Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya, terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya, nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dabur tamajan yang nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai. Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun kan. Kurang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang anu datang deui kula mah boga sugut doang ge eta. Ayo masalah ya. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Ana mulu dan truk rame rajanya mah. Raja Bantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan ceuk nya anu ngadahar. Sakos kitu mah. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kos nu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gue aing deuk ditulungan turun di mana ke jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini ayo
diseberangkan gue nyari stop mobil tidak stop hebat biasa beres datang guys nih alhamdulillah caknya nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknya teh ya kunaon dikadiekeun deui ta eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh kayunya anak indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta nulungan teh nyaho lebah teh kos kitu loba urang itu tulung teh nyaho lebah eta teu ngepas masyaallah boga hate tapi teh dipahamkeun karena bener boga mata teh didelekeun karena kekuasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aing teh nyaho di mana nama ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok sia ku aing hebat eta jelema ngomong sia ku calana awas ya Allah sia lagi lumpat urang sia lumpat po aing nanya pangeran jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil hebat ngomong deui sia jeung aing ge can nyaho ka Allah jawara diajak ngomong mal beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing olol meureunna hayakeun kaditu kaki ucina ge teh nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh kos kitu geus berasa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu dideulekeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adabil fiqhi wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir le sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha
kebok mah di mana-mana aya dahareun jangan mah tuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat jeung madarat ketika aya seuneu nya lompat kebok sapi hujan lompatnya aya hujan bae aya banjir lompatnya aya banjir bae seuneu